Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus. Dina dongeng dinten ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun pamirsa. Neraskeun hanca nu katuna dinten kamari nyata ngeunaan si Bogel. Tah dinten ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun anu janten judul Si Bogel episode katilu. Mugi-mugi ya dongeng teh jantan panghibur kana kalbu oge panggobenah kana manah anu nuju kenging kasusah. Sing kenging lah kabagjaan. Kuatiwan seueur ngadoa lah ka Gusti Nu Maha Suci. Yah pamirsa supados teu sangkolong teuing kana waktos hayu adik-adik. Urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan Si Bogel episode 3 teh. Yo mangga sanggeus ngadenge Mang Joha ngomong kos kitu sosorongot bari popolotot kos kitu. Si Bogel nya teu ngeunah atuh. Da lain manehna nu nyar-nyar pimasaleun ka Mang Joha. Apanan kan boga urusan mah lain manehna nyanyi Nurmi budak uwana, sedangkan manehna mah da jarang patepung jeung Nyi Nurmi. Si Bogel teh saela ieu teh geus aya kana 6 bulanna gitu. jarang panggih ngadenge kos kitu. Si Bogel ngomong memang teh kalau mah atuh nah emang teboga pikiran anu boga urusan jeung amang kesaha sok Nyi Nurmi panan sugan make jeung pupolotot kitu ka abi samaruk abi rek sieun sok kaengna kumaha mah enak sok ceuk si Bogel anu geus kapancing emosina malik nanya ka Mang Joha. Mang Joha ngadenge ucap-ucapan kos kitu ti si Bogel serepet mesatkeun bedog anu tadi geus dibekel ti imahna anu disimpen ditalikeun kana cangkingna. Sok sia ngomong kos kitu goblok teh ieu tah sia jak Mang Joha nyarangkeun bedogna anu geus diasah cigana teh da menibupurilakan ka sorot ku panon poena teh. Si Bogel nya kalem henteu sugan ku kumaha da manehna nya ge ngan saukur hirup sorangan ayeuna mah, tapi sacara manehna geus diajarkeun jurus-jurus silat ku jenat bapana. Plus eta badog teh teu keuna tapi ngadonkeunna kana kusen panto ieu mah si Bogel. Siap keuna sia goblok make jeung nyingtot sia teh ceuk Mang Joha. Bari tuluy manehna teh nari kata badog anu nyangkeun kana kusen panto imah si Bogel. Terus kitu mundur ciga nu ngajak tarung adu jajaten di buruan imah si Bogel. Si Bogel mimitina mah nempuh heula kana kusen imah manehna. Waduh ngegerentos hatena teh tetuah teu dosa ieu kusen. Antuk nama si Bogel teh turun tina golodog make senah heula sanajan hatena ambok si Bogel nya maena berusaha untuk tenang untuk kalem gitu. Yang hareupan Mang Joha nunggus kawas nunggus kasetanan disempet-sempetkeun si Bogel teh make senah heula tas kitu kacereng cregedeg hareupeun Mang Joha. Sok Mang, tadi Mang sok.
cing bedog teh sasekali kumaha sok pesatkeun euy teh bedog salangkeun deui ka abi sok mang goblok sia teh nantang sia goblok bukan dulur tuh balik sia teu dek mau utang teu dek mayar hutang adon nantang sia kolot kolot tipe naon atuh teu boga bolo nu boga hutang saha anu ditagih saha teu mikir amang sok mang lah sanggeus si boga ngomong kos gitu Mang Juha gajeleng manehna teh bari nyarangkeun bedogna anu buburilakan keneh ka arah sirahna si boga ningali kayan kos kitu si boga geus nyiapkeun manehna tuluy masang kuda-kuda kawas mau anu erek nyerang mangsana tas kitu si boga teh ngacungkeun curugna ditangkiskeun eta kana bedogna Mang Juha anu sakitu seukeutna belentrang eta mah bener bedog Mang Juha anu seukeut kos kitu teh teuterak diladenan ku ukur curug si bogea Mang Juha reuwas bari kabawa ku tenaga manehna bedog teh ngacleng ka tukang Mang Juha ngajalijeug 2 kali sarua ka tukang oge ningali kayan kos kitu si bogea asa diberean lauk ka atah mun paribasa ucing mah langsung maju narajang ka arah Mang Juha anu keur kaleupasan bedog tina leungeunna ya mang ya si boga nenggeukeun peureupna pas pisan kana dada Mang Juha anu henteu walakaya ku sabab bedogna ngaceleng duak Mang Juha magedebut labu manehna bari nyabak dadana anu karasa nyeri rada panas ku sabab naon pamiasa si bogel teh bari ngeusi peureupna teh ku tenaga lapisan nungan ukur karek 10% tina kakuatan manehna nu asli bari umargung nahan ka nyeri rada ciramay oge Mang Juha teh manehna teh nyuhan hareupeun si bogel goblok sia bodak leutik teh Mang Juha nu masih keneh nyeklan dadana manehna tuluy lumpat muru bedogna anu tadi ngaceleng katangkis ku curugna si bogel bedogna kabeneran nancap na tanah dicokot eta ku Mang Juha si bedog teh tuluy Mang Juha teh lumpat deui ka arah si bogel bari nyarangkeun bedog eta sarua angger anu jadi tujuan nama sirahna si bogel ya sia ya Mang Juha anu geus kausap setan cigana teh angger manehna memaksakeun kayaan sanajan kayaan ilmu silatna teh sahanapeun si bogel mehna nyobaan gitu nyobaan deui rek nyarangkeun eta bedogna ka huluna si bogel ningali kaos kitu si bogel teh geus ngarti manehna teh tuluy nyabut daun babadotan nu aya di
di buruan manehna nu dijadikeun pager imahna geus dicabut sigana teh geus di usian tanaga lapisan eta daun badotan teh ditangkiskeun kana badogna Mang Juha anu sakitu sekutna pelentrang eta mah badog teh beulah ku daun babadotan. Mang Juha ningali kos kitu ruas kaget panonna langsung bunceli saking kuruasna. Nah bedog anu tuasna kitu teh tinggal karuhuna teh beut bisa beulah jadi dua ku ukur daun babadotan anu ditangkiskeun ku si bogel. Pamirsa geningan waktosna ya aduh mah itulah cag urang tuna heulanya pamirsa anjing urang teraskeun deui kana dongeng anu sami ngeunaan anu janten judul si bogel episode 4 kanggo anjing mah. Yuk pamirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga